Daregekeun ku si Koplok. Tah, Gubernur Jawa Tengah hayang niru-niru Pak Dedi, hayang berbagi anjing anu dibagikeun teh telor goblok. Hayang ceuri aing mah, "Ulah telor atuh Bapak sia teh Gubernur Jawa Tengah, duit atuh bagikeun mah." Ieu mah enog sia mah. Aing mah enog mah atuh aing, "Aduh ampun Pak Gubernur atuh era atuh mah nya enog barang bere teh, duit atuh kos Pak Dedi." Sia mah, aing nyinyir bisa ka batur Koplok sia mah nya, aing mah heran nya. Sing balik atuh jadi pimpinan teh mah nya anu dibagikeun enog goblok atuh duit atuh nya gitu. Aing mah ku Bapak eta si Bapak mah teu datang ngopi Bapak Gubernur Jawa Tengah mah, ngopi heula atuh Pak. Coba mun geus ngopi Bapak, pasti Bapak teh ngabagi duit. Aing lamun Bapak Gubernur Jawa Tengah geus ngabagi duit, aing arek ka ditu, aing arek ka Jawa sugan we aing kaberek kitu barudak. Pak, kitu we Pak nya, babagi teh anu bener Pak, ulah enog atuh nya duit atuh kitu nya Pak, arek sabaraha ge kitu nya, ame katinggalina rada ngeunaheun mah nya. Oh, naon nya Bapak Gubernur ngabagikeun enog wungkul kitu jeung cabe. Aduh, emang pantes sih aing ngagoreng naon teh enog mah kudu jeung cabe ngeunah gitu tah.